Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten, wilujeng tepang deui dina pidangan seni budaya Rumawat Pajajaran edisi ke-77. Nu dina dangat ieu baris midangkeun narasi seni Ganjar Kurnia. Pidangan ieu yasana Unit Kesenian Universitas Pajajaran gawe bareng sareng Dasentra. Pagelaran ieu baris dipiri ku para pangrawit ti tim kesenian Universitas Pajajaran. Ka para pangrawit dihaturanan kanggo naik ka panggung. Hadirin sadaya, narasi seni Ganjar Kurnia wilujeng nyakseni. Guratan ku melendang mancing
Imam Mutakin siarkeun Islam, panjerkeun Islam, laksanakeun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1878 pun aki ngantun dikurebkeun di Gunung Leutik Ciparai. Di Pajaratan pun uwa pidato pereus sanggemna. Poe ieu urang nyakseni bapak urang sarerea, aki urang sarerea mulang kakalanggenan. Hiji hal anu kudu diingat yen urang sarerea aya dina adeg-adeg kaimanan jeung kaislaman taya lian iwal ti jasa anjeunna. Sing saha-saha anak incu anu mengpar tina ajaran Islam hartina geus khianat ka ieu layon. Nembag kana mamaras leres anu ngawanohkeun urang kana kaimanan sareng kaislaman teh indung jeung bapa dingawitan ku adzan munggaran. Hianat anu pangbadag-badagna ka indung jeung bapa saya lian iwal ti lamun urang teu ngalaksanakeun sumanget azan munggaran. Ukituna diperlukeun hiji sikap istiqomah anu salalawasna, anu teu unggut kalinduan degedag ku kaanginan. Sikap istiqomah anu kedah ngabaju kalebet dina mayunan hal-hal anu teu loyog sareng kereteg hate urang. Jalma kudu puguh titincakanana, antara titincakan cara sareng tujuan kedah sajalan. Seueur jalmi anu hoyong ngudag tujuan tapi teu ngangge cara-cara anu leres. Tahun 2006 dina mangsa Orde Baru nuju ngagalaksakna pribados nyerat sajak anu dititi mangsaan 18 Juni 2006. Dua dinten ti harita ping 21 Juni 2006 majalah Tempo dibredel ku pamarentah. Sajak gerem sanajan dibekem masih bisa ngagerem. Gerem leuwih rosa batan heurasna carita. Sanajan ditemprang ditengkas kuda-kuda istiqomah nancep dipaseuk alif mim kalimah syahadah nu dijiadkeun kana embun-embunan mangsa waruga anyar pinanggih jeung alam wawayangan. Kakawasaan bisa nandasaraga ngakaya jiwa, tapi mau bisa ngagunia sika pikiran mardika. Rohna ngalalana nyusupkeun geter-geter sungapan kamanusaan kana unggal sumsum unggal renghapan. Hiji ditandasa Mang Yuta ganti antri ngepeul-perep nembang durma nyingraikeun kapetengan.
jagat anyar nang urang igekeun urang igekeun jagat anyar nang urang lawanan urang lawanan urang lawanan jagat anyar nang urang igekeun urang igekeun. Rumpaka lagu kulu-kulu jagat anyar didamel tahun 2000 hiji, di mana internet ngawitan mahabu, jarang aya kiliningan lagu kiliningan anu temana ngeunaan internet. Ti harita pisan urang sarerea lebet kana jagat anyar anu ngahijikeun bangsa-bangsa di kampung global. Ngalangkungan internet pisan sasi September tahun 2011 sababaraha sastrawan ngabuka situs atanapi lapak dina internet, lapak anu dieusi ku komunitas fiksi mini basa Sunda. Sanaos sanes sastrawan pribados lauk buruk milu mijah ngiring ngaramekeun nyerat fikmin. Fikmin ku anjeun didefinisikeun kirang langkung carita nu pondok pisan diwatesanan ku maksimal 150 kecap. Dugi kadanget ieu pribados kirang langkung parantos nyerat 200 fiksi mini. Ayeuna nuju usum Batu Ali. Fikmin virus
Di dieu urang guratkeun pikahareupeun kaum jeung bangsa kuring. Kalimah penting anu ditulis dina buku Der Judenstaat ku Benyamin Ze'ev atawa anu dikenal Theodor Herzl dina tahun 1884 di kota Wina. Dina mangsana bangsa Israel bakal mardika ceuk manehna pinuh optimisme. Tahun 1885 eta buku diterjemahkeun kana bahasa Inggris kalayan dijudulan The Jewish State Proposal of Modern Solution for the Jewish Question. Ti harita sumanget Zionisme sumebar kasakum bangsa Yahudi di dunia. Diplomasi gerakan-gerakan bawah tanah nepi ka peperangan dilakonan. Tanggal 14 Mei tahun 48 kaum Yahudi meroklamirkeun negeri Israel di Palestina. Tapi peperangan teu anggeus nepi ka ayeuna. Mangratus ribu rakyat Palestina geus jadi korban. Mangsa Benyamin Ze'ev tos sepuh teu damangan caket-caket ka maot. Aya wartawan anu naros ngeunaan ka sang tukang pang utamana pangna ngewa pisan ka bangsa Arab. ZF ngawaler nyeri hate waktu pesen batu virus ari anu ditarima sabada diilik-ilik di senteran horengan taun onta garing atos ngabatu. Nuhun kumargi pribados makasang tukangna insinyur pertanian aya sababaraha fikmin anu temana pertanian di antawisna anu dijudelan Batara Leboy. Sawarga loka genjeleng Batara Guru keur katarajang panyakit birahi kapeng peongan ku Dewi Sri. Teu bisa cek Dewa Anta. Dewi Sri teh kecelak cimata kuring gaganti seba. Lurus tunjung cek dewa nu lain. Dewi Sri anu disusuan ku Dewi Uma sasat anak Batara Guru ku anjeun. Retul, retul, retul. Para dewa reang pating gorowok. Teu mungkin cek dewa anu pangsepuhna. Lamun ngaretul, konstitusi kudu diamandemen. Hartina kudu sidang umum. Padahal hese quorum siga DPR. Komo deui ayeuna loba dewa anu urusan jeung KPK. Munirkeun, munirkeun, munirkeun cek dewa anu sejen deui. Saha Batara Guru gegabah kawalat. Lain Batara Guru, tapi anu kudu dipaehan nyaeta Dewi Sri. Terus mayitna alungkeun ka alam dunya. Gagasan hade saur manuk. Jeun tim sukses laksanakeun cek dewa anu mengpin sidang. Nitenan kabeh kajadian sanajan bari jeung sedih ditinggalkeun kakasih, Batara Guru masih bisa ngomong sombong. Lamun aing teu jadi playboy, umat manusia moal kungsi ngasaan kejo. Fikmin tatangga anyar netep dina tangkal kai sisimpangan jalan dina hiji tengah peuting luak lieu kasabudeureun geus loba deui baliho jeung poster asa kaingetan maot teh geus ampir 5 tahun. Harita milu kampanye kana truk iguling palebah dinya. Keur anteng ngalamun tarangna aya anu malu satakeurna. Aduh. Disidikeun paku beton. Dipake napelkeun poster potret awewe di jilbab geulis naker ditulisan coblos abdi birahina ngaheab
barang rek digalentor teku hanteu aya manuk modolan crak taeuna pas dina bibir potret anu geulis ungas ingus disidikeun barakatak seuri sorana ngeundeurkeun jagat tina sungutna ngahebos bau menyan anu keur masang-masangkeun poster reuwaseun teu ninggalkeun cakatuhu lumpat satakeurna jedak katabrak mobil maot saharita peutingna saenggeus dikurebkeun manehna boga tatangga anyar. Sajak gedebul umbul-umbul nurarentul dina tutunggul